Ada tapi kan ya betul. Oh, cakep kali ini. Hah? Cakep tuh, ya cakep tadinya. Ayo. Wah, jelema tuh. Tanya. Bener lah. Ayo naon? Tuh, oh, tukang cukur. Ya di dia. Kali mana tebis tuh? Caket di dinya tah. Ayo atuh ka itu. Ayo, Mangga. Mangga. Biasa kita mikirnya coba. Oh, luhur. Aduh, bapak tani itu mata nih nyobanya. Aduh, ada yang aduh, bau udah makan ada nih. Aduh, bahaya ya. Kayu bukan baca keren apa ya? Bah, antosannya apa dia mau masuk pandangannya? Aduh, ya. Banget. Atas satu saya ini. Aya teh wahangan tim naon ngaranna, Bah? Cilubang. Cilubang. Ayo. Ayo, kacangan. Ayo. Syukur maneh. Oh, tukang syukur nya bener. Ayo. Ayo mana tabih nih, Pak? Wah, sakedap deui tugi. Aduh, tanyakan deui ieu we. Hah? Satanyakan deui ieu. Tanyakan deui iya. Berarti nu tadi teh meureun wahangan Cilubang teh nya. Oh, nyangkeun. Aduh. Ieu bumina ieu. Mana? Ieu. Oh iya. Alhamdulillah atas nugi meureun Bahnya. Nya. Bah, ya abah teh di mana gitu? Di mana teh nya Cilegon. Cakep. Cilegon. Terus iya terus kadu incu, Bah. Alhamdulillah genap. Alhamdulillah. Tanya incunya bukan incu. Buka cok-cokan. Kita tuh Resep ning ngobrol jeung incunya nya. Tuh geuning keur nyukur. Mana? Tah, Oh. aya nu naroskeun Saha? ini tuh duaan. Oh. Mana? Tah, Pemenak nih mana jalan mucar, mana tanya gede nih alhamdulillahirabbil alamin. Bapak itu jeung si Musat. Abdi terus iya terus jadi tukang cukur. Alhamdulillah mana saya jadi tukang cukur jasad. Hampir 2 tahunan lah gitu. 2 tahunan. Tah iya tuh Adi tuh. Adi mana? iya Bang Musa teh. Iya. Alhamdulillah. Bang tahun-tahun sekarang kepenak deui ka jeung Adi. Kukur yeulingan. Dapat kamar Pamit aya bapak RT mungkin malangkungan segala eta hancur ubah. Kadieu batu naku mau tebih-tebih ka gitu. Ya tadi abdi teh naros. Dah anu ngajajapkeun gan nu asup hideung sahar eta Pak RT sanes aya partosna Pak RT. Oh, mohon Pak itu RT sebelah eta mah kirang terangan ka abdi mah. Pantesan atuh nu aprak-aprakan kasusukan naon ka sawah. Da pali dieu tah ka pali dieu tah jalan ka dieu. Ngalir-lir atuh nya Pak RT teh meureunnya ka urang. Ari kituna ada ayeuna tos benak. Hatur nuhun kitu ka Pak RT nya ulang teh dijajapkeun atuh nugi ka bumina nya. Alhamdulillah. Maka ngobrol di dia. Sok. Nyukuran teh teu balik ke sebelah aing era berban aing teh semayar di rumah teh. Bisa tadi aing. Astagfirullahaladzim. Itu carager Alhamdulillah. Ya teh itu kieu aya peryogi teh. Tapi tong kaget. Ya teh murah anu di ini pertama teh di ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wayahna we ayeuna oge kudu kacanak. Oh, kumahanya abdi menuju masih nyukuran itu cacan beres nih. Da ayeuna nya teh bari diantosan di ditu teh. Tadi dipentingkeun pisan dinten istih. Teu atuh anu dicukur mah keur bae lah tong dibereskeun. Tongnya Isukan itu nya cukur deui nya. Da ieu lebih penting. Teh nya eta we pentingna ayeuna ieu itu tuh. Wayahna mah keur dicukur mah da ayeuna mah mangkat ayu. isukan deui cuk nyukuran mah teruskeun nya. Isukan Ya kumaha atunya. Penting kabak hayita. Malah kudu kacanak ayeuna nya eta kitu. Nah ieu teh nya teu nyukuran sakrek sabeula nya ge aya SMA bereskeun da aing teh mayar. Di mana teh jelema teh cenah teh?
balik tuh ibu aing tang ke ditu. Tenang. Lain bieu teh dicukur apaan beres encan. Teuing tukang cukurna Apaan SMA bieu teh puguhnya. orang tangga mana di Anggeuskeun heula kitu ku nyata ngomongkeun tukang cukur balik karunya ya. mana itu kurang terpenting bisa ka papagitan dia aku penting eta bener. sedangkan panti itu man ojek gitu kudu ka bawa ayeuna itu bawa ojeknya dua Ini tanya batunya. kumaha tuh bereskeun itu mah nu semayap Mau tadi kumanya aku tak ada aina pisan. Punten kan bisa tiasa harus anjing. bereskeun moal Anjing raskeun deui. bener tuh Reungkeun punten. abi teh teh nyak motor dua motor tukang ojek ieu teh murang kali mah teh ngantunkeun kita sanak Tah wayahna we kitu. ari ieu arek kumaha Anjing ge mah deui. itu sisa itu Soalnya aku mah tuh udah penting ya, tidak ayo pisan berangkat tapi teh. dan saling dua lah Ya kali anjing ge nya, punten pisan. sok ayeuna bae geus